atau itu mau Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung gitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadele matanya bisa hiber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus kumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyeritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deule hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditulis satungtung deule sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotok geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pantu mawa kotok kotok jalak biasa culak-cilek Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng we di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem kongkoromo hebat atuh boro-boro Kangjeng Nabi bisa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Sarif Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak banuk manyar temlah kecil kan gos kitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh dia kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok teh kena ieu atuh batur mah teh jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajian kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung nyalehkeunana kumaha lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun nempu yang amat jeung bingung amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar ngadu kotok di ditu ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai gitu sia boga kotok henteu pada tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia ta direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguru nembung coba cek Sultan prek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja bisaan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cak tuh bogo Soleh mah nek ngahargaan ka tuan we ja ilmu nage menang ti tuan geus urang deui nah geus siap pe Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah gara ngarupa kotok coba kongkorok ngan rada gede sorana atuh Soleh jeung anak atuh tamah golongo Sultan Maulana Hasanuddin ulah batil lu kongkorok kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh foto aing pokokna mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong helanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lumpat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol tah Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umun ayo ngado
wah ear-earan atuh jelema sabuan kan tumplek kabeh. Wah tuh bagus soleh ngadu dah itu gus kongkorongok deh nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan gitu bener teh atuh siapa osok ngelejing main kotok kabeh horenganan Masya Allah. Nah tidinya kongkorong pas iya tuh bagus soleh rongok sih sekali mah kongkorong kagetan kurang pucuk umum gitu amat ya asalnya lain suara kotok teman dar diadukan eleh heula lain eleh semua eleh kapacok heula wah urang pucuk umum surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepil ngalawan ku otok atuh cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan cak pucuk umum parah mah disepakan wah lain bantrak-bantrak ke lima kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya buak disoekeun burak aduh cak malangsana mah kitu-kitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datang geus eleh pucuk umum sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang ningali di Sumarekon tinggali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupati na muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin jeung muslim padahal lurah na muslim tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus juta awak na dek dibeuleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kos kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim mantak naon atuh bedakeun saeutik cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah duit lumayan sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza bisa meuli mobil Innova bisa meuli mobil Mercy Baby Ben Volvo Lexus dan lain sebagainya sabarageun ana mobil sia dikerobokeun di neraka dipanggang sia bupati dipanggang sia camat dipanggang sia lurah deuleuh ku sia tang ngerecekna sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna ridho dengan ayana agama luar Islam na'udzubillah min dari kumaha mun anak urang na'udzubillah min mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa geus kuari mah urang bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa ti Vatikan datang ka dieu luar biasa eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung tapi tetep bae di mana aya nu nek ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mantang naon
nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat nah lamun ti ditu camat dibere duit ndek tanda tangan urang bere golok mat kada leuh aja naon ieu golok paranti naon ieu nanti masjid kotok embe wah ieu paranti masjid naon cek camat udah sok itu udah sok itu gitu gugurkan tanda tangan golok nyangsang sih aja teh nyaho aing turunan non kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang tereup teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajenting paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati da ku aing dirisekeun atuh ngomong-ngomong ngeulangan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang tereup hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis nu gelut mah urang sejen tapi nu jadi raja orang pasar kemis belum tak pasar kemis Gailah kercerita dinobatkan menjadi Tuhan tekaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan menya pangeran dinobatkan ku manusia tetapi ai katutupan mapan batin Masya Allah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge sing ade besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap sing ade anak urang bejaan Kristen dah Kristen kiai kebenaran make nu kitu sing ade dah oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya Ndailah caritaan dina Al-Quran nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal kiamah nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan Tuhan Allah Tuhan Ruhul Kudus Tuhan Anak atawa Isa ulah urang mah pangeran mah ije la awwala lahu wa la akhir awalun bila tidak wa akhirun bila intiha hiji bae Allah subhanahu wa ta'ala urang kudu percaya ke Rasul Allah percaya ke Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran Rasul Allah percaya ke Kangjeng Nabi Musa lain pangeran Rasul Allah percaya ke Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran Rasul Allah 25 Rasul wajib dikajahukan lain pangeran Rasul termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran Rasul pangeran mah hiji Allah subhanahu wa ta'ala.